Sampurasun dulu, alhamdulillah simkuring keanjangan wargi di Banjaran. Jadi ceritanya teh kieu, simkuring ke live streaming. Aya nu komen, Kang abi di Banjaran cenah. Hayong pendak. Kurang kenalan ya nanya. Kang teh saha namina teh? Hari biasa mah disebat mah Umar gitu ya. Umar. Kami namanya asli mah Ujang Sukmara. Ujang Sukmara. Oh. Berarti asli Akang teh orang mana? Hari asli mah Banjaran Tangkuang. Akang profesi kan naon, Kang? Hari keseharian Nabi mah profesi di bagian cleaning service di Masjid Raya Al Jabar. Oh, di Al Jabar Gede Bage kan? Gede Bage. Nah, itu masjid yang lagi famous ya, lagi yang lagi viral. Lagi viral. Masjid Al Jabar. Berarti Akang kenal ka abi tim mulai kan? Kirang langkung 5 tahunan lebih lah. 5 tahunan 5 tahunan lebih. Oh, mantap guys. Mengikuti mah itu. Jadi terus follow, terus stay tune di ieu, terus mengikuti story simkuring teh kurang lebih terus 5 tahun. 5 tahun. Hayang panggih ti baheula, ayeuna karek dikerjakeun. Neme laksana ayeuna. Kaijabahna ayeuna nyangan doa amat di ngawitan oge iraha gitu ya. Biasa penak sareng nonoman anu Sunda anu aya di Inggris gitu. Amin, amin. Alhamdulillah ku dinten ayeuna tiasa dipenakeun ku lewat live streaming gitu. Jadi ti jauh-jauh tahun ke belakang teh neme dipenakeun ayeuna ku Gusti Allah alhamdulillah. Dari kesan pribadi tiabi pribadi mah gitu nya. Hiji kabanggaan gitu nya kangge nonoman Sunda. Anu tiasa berhasil di luar daerah Sunda, intina di Inggris gitu nya. Amin. Kang Heri hiji nonoman Sunda anu berhasil di luar Indonesia gitu. Amin. Amin. Kang Heri seolah-olah motivator anu dikagumi ku abi gitu nya. Ayeuna tiasa petepung, tiasa silaturahmi secara langsung gitu nya. Teu lewat nyangka-nyangka. Nuhun abi ge asa ngimpi kalaksanakeun teh benar-benar gitu. Alhamdulillah. Sing sehat pokoknya mah intina mah ti abi pribadi mah itu. Amin. Ku penakna ayeuna janten ajang silaturahmi nu bakal manyang. Amin. Jadi aya papegatna gitu. Simkuring mah kieu ayeuna Kang Umar geus penak jeung abi secara aslinya. Jadi apal kumaha abi, apal rompok abi kumaha, keluarga abi apal. Kanggo kapayuna ulah asa-asa. Siap. Da simkuring mah sarua jelema biasa artis-artisan jeung simkuring mah. Sarua lah diutek toma walang tagar pati gogolongan sadayana ge tunggang makhlukna sarua derajatna sarua. Sarua jelema sarua urang teh dahar asin rasana asin. Ngasaan gula rasana amis apaan sarua nya mah kitu rasana. Jadi ayeuna abi dahar cengek mun emang ku abi cengek ka rasana lada emang ku emang ka rasana amis. Moal kan sarua tah eta buktina bahwa urang teh sarua saderajat. Jelema heureut pakeun pungsat bahan lieu keueuh ragap daya usaha ge koreh-koreh cok hirupna ku panyukup gedena ku pamere naon anu rek diagulkeun ku simkuring. Mang jadi kanggo kapayuna mang hoyong silaturahmi gaskeun kan terang. Siap. Aya mah alamatnya. Mang misalkan sono hoyong ngobrol nomor telepon aya tah. Siap. Ya alhamdulillah lah guys saya silaturahmi anu teu diduga-duganya da sagala rupa lagi kersani Allah. Silaturahmi alhamdulillah ya guys ya. Aya nama nu paling hayang nyobaan naon? Kabeneran ieu si Mang Umar. Mawa gara meureum guys tah ieu teh wah tuh di Inggris mah mantap. Bias nyobian mah. Mangga. Urang cobaan guys. Kebeneran pisan sebab cenah gara meureum teh penambah darah cenah emang heueuh Kang. Bisa jadi upami misalkan di sarangan ke obat mah. Sama dina yeuna beureum. Tayana urang barter nya, urang silih cobaan gitu. Ieu mau gara beureum urang cobaan. Ieu rokok Inggris tah, anu sabungkusna teh 350.000 mun dirupiahkeun. Cenah dicobaan ku Mang Umar, Mang cobaan Mang. Jadi hadeuna gudang garam beureum teh kudu dipencetan heula ya Allah. Nah, ayeuna simkuring nyobian ya saurna rokok sabaraha ieu teh Kang? 350.000. 350.000 sabungkusna teh. Kumaha rasa jeung aromana? Kumaha rasana Mang? Ah bener. Bener ngajelekak. Ngajelekak. Duga can eta gitu, can adaptasi gitu. Ya pastilah can adaptasi kan kakarek cobaan si Abang. Berat ah. Jadi lebih banget gitu, lebih banget pisan. Gitu. Nah, ya cobaan guys. Rokok penambah darahnya, kalian sepil bungkus dan
Harudang gudang garam belum si logo lagi rel kereta api. Lagi cobaan guys. Harudang. Juara bang bener juara. Eleh rokok Inggris aslinya daripada rokok Inggris mending garam bareng. Guys arek bawa ke Inggris rokok garam bareng. Seberapa harganya itu bang? 18.000. 18.000. Sebungkus sendiri itu seselopun di dia. Tilu selopun. Tilu selopun. Ya mah lain rek ngiklankeun rokok guys karena silaturahmi di itu sim kuring suka bayangkeun jarum coklat atau garam bareng. Oh dina pikiran geus tepi ka dieu teu kaburu meuli kebenaran mawa ti tadi teh dipelongkeun ieu rokokna garam bareng geus hayang ngasaan. Alhamdulillah guys nya gitulah sim kuring jeung Mang Ujangnya Mang Ujang. Siap. Sing sarehat sakeluarga Mang Ujang samulina kang oge sing jara di jelema hade sing jara di jelema gede nya nu beunghana anu jembar hatena rumah tanggana sing lambat lamut raut sauyunan sageugeuh sapihanean lamun cai jadi saluwi lamun darat jadi salogat sarapait semuanya sebagai tanggung jawab sakinah mawadah warahmah sing gede milik Mang. Amin. Sakitu guys sim kuring hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.